Nabi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Selamat berjumpa dengan Boy sudah channel. Kita berada di daerah Wanarja, masuk ke Lawang Biru nih. Kampung Capa gitu ya. Untuk meliput pernikahannya siapa gitu. Jangan lupa like, subscribe, komen di Boy sudah channel. Dan nikahkeun mah bapak wa nikahkeun hidap kaputri teges bapak anu namina Revina Cahya Pamugi dido tur suka ditikahna ku hidap kalayan nganggo mas kawin ku perangkat alat salat dibayar kontan. Qobla nikah disunah nyuhunkeun kariduan mana prosesi ikut menikah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syururi anfusina wa syai'ati a'malina. May yahdihillahu. Prosesi pernikahan. Bapak wali ku anjeun luruskeun niat sejak ibadah ka Allah kita. Wayahna luruskeun niat sejak ibadah ka Allah. Mangga urang sasarengan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Agus Dahlia Qamaruddin Husau tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Agus ayah nikahkeun hidup ka putri ayah nu namina Revina Cahya Pamugi kang Aa. Ridho kalayan ikhlas ditikahna ku Aa. Kalayan ngangge mas kawin ku umat ku seperangkat alat sholat dibayar kontan. Terima nikah putri tegas bukan nu namina Revina Cahya Pamugi binti Alamin Anwari kalayan ngangge mas kawin sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرية ربنا وتقبل دعاء. بارك الله لك وجمع بينكما في خير. بارك الله في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pasrahkeun ka bojo. Kurang loba ya. Abdi Agus Cahya Pamugi bisa sini biar mas kawin kalau abdi kumang lebih
berangkat sholat dibayar kontan Nabi abdi dibayar mas kawin bicara abdi kalayan ridho jazakallah khairan katsiran. Tanas kenapa? Doa dulu lah bagat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Bisa hal kening na. Kening. Punten. Saya kalayan aya dina kalancaran ibados mung tiasa ngaduakeun ka hidup duaan. Mudah-mudahan hidup duaan tiasa ngawangun rumah tangga anu sifatna sakinah mawaddah warahmah. Ngarangkep sauyunan silih pikanya silih pikadeudeuh teu mang ukur usum panganten wungkul. Haula wala quwwata wasanij'ala. Anu parantos ngarengsikeun ya acara. Atur nuhun kana kasakseni panyerenaan secara simbolis. Tanas kenapa? Punten pagar ayu atrapi keluarga mangga. 1 2 3. Cipika-cipik kita. Mangga biasa saling deui, mangga saling deui. Abdi ngawakilan pun incuk ditampi kasayanana jazakallahu khairan kasiran mekelan ngajimatan ka putra sareng mantu. Hatur nuhun acara urang melajengkeun kana sawer panganten. Sagikeun kursi dipayun punten. Sataatan sawer orang sungkeman heula sawer panganten gua plingkung ramah tamah mangga.